Alhamdulillah balik. Kumaha? Tong waka uwi. Stok tang CF pangyanakeun ka si Mama. Kumaha? Allahu Akbar. Stok tang CF pangyanakeun ka Mama. Apal abi oge. Dia amak-amakan kitu nah. Atung ben geus pulang kan nya. Cicing lah tong loba ngomong. Didinya naon maksudna? Ditah meuli kutang ka si Obi ya. Nah, datang-datang juga jog nyarekan. Ih, Mentang-mentang urang ayeuna teu boga duit, tong sok nitah meuli kutang kadunungan segala ngerakeun segala naon didinya aya jadinya nutup balik mana datang-datang jog nyarekan. Geus we mulai ayeuna amar kemeja kadunungan rek keluar gitu. Madinya lieur Punten pisan ayeuna mah. Punten kalepatan abi, punten kalepatan istri abinya. Ayeuna mulai teh ayeuna abi mah eureun gawe Nah, eureun. Kunaon? Alah cicing aib si horeng teh kitu geuningan naon jeung pamajikan segala nyemputang segala. Allahu Akbar lain. Ka dieu. Kasih Mama pangyanakeun tang, kasih Mama di dieu CF stok. Maksudna si mamah ieu Mamah Abi, tang di dieu CF di toko teh CF tang teh pangyanakeun. jadi jeung istri abi henteu. Henteu. Itu lah kaburu tutup. Lain abi dicarekan istri abi kumaha itu. Allahu Akbar. Itu kaburu sore jugjug. Nyantos aing era anjing geus ci amis mah teu apal tempat heureui teh mah nya di masjid jeung heureuyan sagala aing diomongeun we hirupna teh jeung nuturkeun di sagala Odek ampura tadi heureuy. dinya emang bisa rek neureuy urang sagala. Lain lah, bae lah geus tong dianggap urang rek meuli hebal, ieu butuh hebal sakibik weh. Tuh jeung bubal sagala mang urang hampura nya eta teh bulan puasa lain teu wani jeung bubal sagala teuing lieur Si goblok beda ceuli. Ini cara rempling kieu nya lamun lain bulan puasa ieu teh ngopi cocok lah. Anjing jelema ieu aing hoream sok ngaledek wae lah. Rempe omongeun. Udah, iya urang butuh taruna dijual sabaraha ieu? Mang, tong sok ngaledek mang lah. Orang hoream pe omongeun. Ngaledek naon di astagfirullah. Token mah tuh di itu di tempat pulsa atau di nu HP ge aya tuh aya nama nih sok nanya ke segala. Hayang naon? Ieu toren. Toren. Nah, toren. Toren mah tuh kadunungan atuh. Ieu na nanyakeunana urang teh apal hargana. Nya udah urang butuh toren ieu pangnanyakeun kadunungan Jeung di gencetkeun di murah. Boy aing mah riweuh wae jeung jelema eta. Ye, sok teu balik aing mah eta ka dieu budak. Berikan heula ya. Aing geus hoream jelema ieu ye. Aing sok piomongeun we lah. Budak. Karung dipake moal urang pinjem. Teuh nya anjir. Ye, Mang tong sok menta barang keur dipake atuh tingali teu ningali tuh tingali keur dipake teh urang rek Jumatan. Heuh da jeung menta segala. Mementa sarung segala. Karung aing mah lain sarung. Naon? Karung. Ini sok we laan butuh mah. Aing hoream teh ngalayan jelema itu teh. Lieur. Emosi si teh eta puasa tah ayeuna teh Jumatan teh ideng. Mang Ira mudik. Geus menang THR can? Gagak bos ya nyebut aing huring sakitu sok manis segala diruruan ya teh sarua ku batu. Naon maksudna? Ceuli. Ya ngomongin wae aduh. Nya nya teh sok mani atuh teh huring segala. Beungeut tah seuseuh ceuli tah nu seuseuh mah lah. Ieu aing teh sarua sok make hembody. Anjing ya jelema ieu aing pangih we anjing ngimpi modal gitu kumaha nih. Asa aing sok ngaledek namanya teh naon. Neng balik Jumatan antar ke Raja Kasiat yuk. Tuh anjing. Heh, Mang, aing teu busiat make sarung teh tuh. Rek Jumatan tuh, rok ameun sagala. Jeung nyarekan busiat tuh mana henteu po. Tuh, saha nyarekan busiat segala. Aduh, saha deui ngomong busiat. Pangih jeung dinya mah penapsieun wae. Aduh, berpuasa euna teh aing emosi. Oh, kitu atuh sing bersih. Ini sahara udang di tiung wae hayang dibuka tiung mun disemuting alusnya si Teh Ajeng ka mana? Tanya ka si Teh Ajeng, cing cobaan nih. Sugana nyambung. naon? Urang lamun disemuting pantes teu. Naon di dinya jeung nyarekan aing sinting segala boga salah naon ka di dinya? Sana disebut didinya sinting, urang merek disemuting, alus teh. Ya nyerepi omongan wae. Tiap ka dieu pi omongan wae. Gudeg. Tuh, jeung nyarekan aing budak segala. Nah, kunaon sih? Aing speak geus kasabarang ka di dinya gara. Nah, tuh.
Urang mah tadi nanyakeun urang mau disebutin pantes henteu. Nah, bet nyebut sinting segala. Udah aing mah jigana mah dia adalah cara terbaik. Jeung nitah aing balik bae nah, rek digawe. Emang sadi dia jeung nitah balik segala. Tanahnya balik, aing mah dia adalah cara terbaik. Sia lieur mah juga udah bodrek we. Aing nyebut Sia mah. aing torek aing rek. Beuh aing Aing goblok udah. Aing lieur tuh ngomong wae. Goblok aing di situ. Goblok kurang ajar, awas si Pak aing. Ya tinggi teh harga dia ganti baju geus ka seblok deui ku ieu. Motor aing mah koplok. Ningali atuh. Karaoke bieu aing teh seblok garawakan teh ka seblok jelema deui sial-sial teh ngirup kurang koplok. Saya nunggu gorowokan dia teh naonnya bae Boga rantang tuh. Rantang di dia mau rantang teh itu ka istrina Audeg namun rantang mah abi mau teh rantang mah Anjing kalau we bos material tuh boga rantang. Bos atuh. Oi. Astagfirullahaladzim, maka ada wasik ngomong gitu. Naon? Pamajikan boga rantang tuh. Ya boga atuh. Narek naon? Kami diemkeun atuh. Emang didinya teu boga? Amit. Boga mata diem ge. Aneh dinya mah awewe mah nya teu boga nu kitu. Astagfirullahaladzim, jeung bejakeun ieu rusuh rek dianterkeun deungeuna. Anjir, jeung make ngancam kadunungan sagala. Dagoan atuh meni. Oh, sasa guru sok Ismin ngomong. didinya mah nu kitu wae teu Bae boga. jeung guru urang butuh bae. Gararing baju teh Mah, dan wae. lain steri aya ku aneh awe-awe rek pinjem kutang cenah. Utang nu saha? Kutang, Usaha nu abi. kutang kadengen teu. Nu abi. Eta gerak parekan ceuli teh. Ieu nginjem si Teh Eri nginjem kutang cenah. Boga henteu. Yang naon atuh nginjem utang? Lain teu nanyakeun neon nginjem kutang cenah. Ieu mah teh bener kudu dipuguhkeun heula. Hayu geura. Moal bale. Astagfirullah kada dituntut. Udah gila teuing mah rantang we oge kudu riweuh. Dah. Teh. Naon cek salaki nginjem kutang? Naon nginjem kutang ka abi? Mending mah nya teu boga kutang. Lain aya nepina naon? Aneh. Nginjem kutang itu cenah si Teh Eri nginjem kutang 3 cenah. Sia ceuli teh saliwung atuh. Cek aing nginjem rantang nah jadi kutang da ieu gablek kutang mah. Berarti ieu salah. Ngobrol. Gawe. Sarekan teh. berarti itu mah salah aing harus dia ninggalkeun itu pasakeun geura teu balik pisan Balik tados di kana rantangna dulu itu salaki pamajikan kalau kalabur kakak. Pamajikan nyarekan salakina aing nginjem rantang nahan teu. Lieur.